Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babut tasi'u ariye eta bab anu kasalapan bi padilati sholatil jamaati dina martelakeun kaunggulan sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah jeung katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu an radhiya muga ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu ka itu Abi Hurairah. Qala ngucap Abu Hurairah auso ngawasiatkeun ni ka kuring saha habibi kakasih kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola teras ngucap Abu Hurairah li ka kuring. Pakola teras ngucap Rasul li ka kuring, ya Aba Hurairah, hei Abi Hurairah, sholli kudu salat anjeun ma'al jamaati sartana berjamaah. Walau kunta jeung sok sanajan kabuktian anjeun jalisan eta barina anu diuk. Fa innallaha maka saestuna Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah yuti eta masihan Allah ka anjeun bikulli sholatin ku saban-saban salat ma'al jamaati sartana berjamaah sawabahomsin kana ganjaran 5 wa isrina jeung 20 naonana sholatan sholatna fi ghairil jamaati dina salianti berjamaah. Qala parantos ngucap sa Nabi sallallahu alaihi wasallam padlu sholatin ari kaunggulan padlu sholatil jamaati ari kaunggulanana sholat berjamaah ala sholatir rijli ngeleh eta ngelehkeun kana sholatna lalaki wahdahu barina sahiji itu rajul khamsun eta 5 wa isruna jeung 20 naonana darajatna. Wa fadlu sholati tatawu'in jeung ari kaunggulan sholat sunat fil baiti anu dipigawe di imah ala fi'liha eta ngelehkeun kana migawena sholat sunat fil masjidi anu aya di fil masjidi anu di masjid. Kapan li sholatil jamaati saperti ngunggulanana sholat berjamaah ala sholatil munfaridi ngelehkeun kana sholatna anu sorangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati ari sholat berjamaah tafdolu eta ngunggulan sholatal fardhi kana sholatna nyorangan bisa bain ku 7 wa isrina jeung 20 naonana darajatna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdholus sholawati ari pangutamana pirang-pirang salat pangunggulna pirang-pirang salat indallahi mungguh Allah ta'ala maha luhur Allah salat subhi eta teh salat subuh yaumal jum'ati dina poe Jumat bi jamaatin barina anu diberjamaahkeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sahajalma sholla anu sholat man sholat subhi kana sholat subuh bil jamaati dina berjamaah summa jalasa tuluy diuk man yadzkuru barina dikir itu man Allah ka Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah hatta tatli'a nepi ka bijil naon as-samsu panon poe kana tah bukti lahu eta tetep ka itu man naon satrun tutup minan nari tina neraka wa bariun jeung kabebasan minan nari tina neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli
ari salatna hiji lalaki fi jamaatin dina berjamaah tazidu eta ngaleuwihan ala salatihi kana salatna itu rajul wahdahu barina sahiji itu rajul khamsan kalawan 5 wa isrina jeung 20 naonana darajatna. Paida sholat maka di mana-mana sholat kana itu berjamaah biardi palatin di tanah sampalan patamma tuluy nyampurnakeun rajul wudu aha kana wuduna itu rajul kana wuduna itu salat waruku aha jeung rukuna itu salat wasujudah jeung kana sujudna itu salat balagots tah tepi naon salatuhu salatna rajul khamsina kana 50 naonana darajatna. Waqala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma adroka anu manggihan eman migawe eman al jamaata kana salat berjamaah arba'ina yauman dina 40 poe kataba tah nuliskeun saha Allahu Gusti Allah lahu ka itu eman baroatan kana kabebasan minan nari tina neraka wa baroatun jeung kabebasan minan nifaqi tina kamunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma shalla anu salat man al bardaini kana salat subuh jeung isya dakhala tah asup man al jannata ka sawarga bighairi hisabin kalawan henteu aya hisaban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma sahida anu hadir man sholatal jamaati kana salat berjamaah kataba tah nuliskeun saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah lahu ka itu man dahiban dina inditna warojian jeung dina balikna asaro hasanatin kana 10 pirang-pirang kahadean. Wa maha jeung ngalebur Allah anhu ti itu man asaro sayyiatin kana 10 kagorengan. Wa rafa'a jeung ngaluhurkeun Allah lahu ka itu man asaro darajatin kana 10 pirang-pirang darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata henteu sampurna salatna li jaril masjidi pikeun tatangga masjid illa fil masjidi kajaba salat di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati ari salat berjamaah rahmatun eta teh rahmat wahia jeung ari itu berjamaah teh khairun eta leuwih alus minad dunya tinimbang dunya wa ma jeung perkara piha anu aya di itu dunya. Wal jamaatu jeung ari berjamaah rahmatun eta teh sabab meunangna rahmat. Wal furqatu jeung ari pipisahan adzabun eta teh sabab meunangna siksaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.